Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra Pasundan mulia. Sumangga wang cobitraskeun serial nyambung dongeng Sunda karya Bapak S. Sukandar. Serial Gumilar dumasar kana naskah aslina. Sim kuring sabarakanca di Dongeng Sunda YouTube. Sakali deui ngadugikeun hatur nuhun saketika bingahan. Mudah-mudahan channel Dongeng Sunda kalawan situs resmi dongengsunda.com tiasa majeng kupang doa di mitra-mitra Sunda mulia. Sumangga mitra sadaya di mana wae mitra sadaya linggihna. Gumilar karya Bapak S. Sukandar dumasar kana naskah asli. Para mitra mulia, sakumaha parantos dipedar kusim kuring saparakanca. Werehna dina hiji poe kacaturkeun Asmita teh keur teu kamamana. Manehanana aya di imahna. Manehna gegelehan di patengahan imah. Sasatna mah meureunna ngalaman ngeunaha teh harita teh. Lantaran bebeunangan ngajual areng rada mucekil oge, sakaligus payu kurang leuwih 10 tanggungan diborong ku saurang babah urang Garut. Goloprak. Suara bakiak murag dina golodog. Asmita ngorejat. Kakara oge deuk nyahakeun di luar geus kadenge manten nu gegeroan. Kang Tata. Kang Tata. Kamarana ieu teh meuni asal serpi pisan. Unan. Aya ieu nan. Pugu ieu keur ngalalempengkeun cangking. Ngen ka dieu we asup. Da teu ditulakan. Asmita nembalan setengah ngajorowok di tengah imah. Berai panto disurungkeun di luar bener we unan. Sup manehanana asup ka jero. Bejana mucekil Kang. Duh. Ari meunang untung gede mah mending ngahep-hep teu ketet-ketet di imah. Kang. Payu sabar tanggungan teh Kang. Lamun kuring geus beres sameureun bilu kajual. Ceuk unan bari nyerenge geek diu. Kabeh we nan. Aya meureun 10 tanggungan. Untung-untung gitu teh teu sabaraha. Ngan eta we peda sakaligus nan. Oh gitu. Ari Aceu ka mana Kang? Pugu keur ngarengkol di enggon. Kalumaneun meureun. Tasan brol keneh bae sakitu geus mondoyo teh. Oh, tos 8 sasi kitu Kang? Heeh, nurutkeun hitunganna bulan alaeun ayeuna teh euy. Teuing kerok meureun ngitungna. Ceuk Asmita bari tur nyician cai kana cangkir seng. Sok tah, cai tiisna lumayan. Asmita nyodorkeun cangkir cai teh ka hareupeun unan. Lain Kang. Sanyana mah aya perlu ieu teh. Unan ngaradak nyarita harewosan, malah riuk beungeutna dari anakar. Aya naon? Sok asareuwa sadaya perlu-perlu kitu teh uing mah. Tembal Asmita kabawakeun ngaharewos. Duh. Buah-buah deuk minjem duit. Peda aing ka karena paladang areng. Ulah bae sigana boga simpenan teh. Cik gerentesna anu teu kedal. Eta Kang ta. Kuring teh kaluman hirup nyorangan. Ceuk unan bari alangah elenge. Unan teh deuk kawin. Kasal teh anan. Keun lah. Ku akang dianteur. Ih, akang mah. Kawin kumaha Kang? Layana oge can aya tuh. Unan seuri koneng. Ieu mah kakara kahayang Kang. Kasahanan.
Asmita sewot nanyangan. Ka eta Kang, ka Niko. Tembalna asa-asa. Ka Niko, teu salah. Asmita ngajenghok ku teu nyangka, unan teh beuk mikahayang ka Niko, urang lembur selahurip. Mitra ari Niko di kampung selahurip maka itung pang tegepna. Turug-turug manehna teh anak jelema nu aya. Lamun dibandingkeun jeung kaayaan unan atuh lain babadna. Jauh pisan bedana teh teu paribasana mah lil upama langit jeung bumi. Nya Kang, walon unang bari melon. Eta Niko urang sadahurip teh anak pasar bini nan. Nya Kang, eta nah kumaha kitu? Geus anu nyungtung kitu Niko teh Kang. Ya sakonya kuring mah acanan. Ngan eta bae tampikan pisan manehna teh. Baku nama kolotna. Geuning pokna ge hayang boga minantu teh ka urang kota. Malah mun bisa mah cenah hayang meunangkeun pagawe kantoran euy. Ambeh meunang gaji meureun. Asmita setengah nyelingan. Nyaeta matak nyarita ka akang oge sugan wae tadi nama akang bisa nulungan ka kuring. Cek unan setengah ngalengis. Mang nanyaankeun kitu nan. Asmita rada singgah mitra lantaran geus ka rong bakal ngabulasin. Ulah-ulah matak diseungseurikeun ku pasar bini. Kawan tupi ngendek-ngendek pasir atawa bonteng ngalawan kadu. Ulah waka Kang. Kuring mah hayang dipangolongankeun we heula ku akang. Boh ka kolotna, boh ka jinisna. Ta upama sakirana bakal daikeun ka kuring, oge kolotna oge rujukeun ka kuring, kakara kuring meureun kana nyaan. Nya moal kasaha deui meureun nu dipentes teh. Kajaba ka akang meureun. Oh, nyaheug bae atuh nan. Sugan we atuh aya mili. Hatena mah mitra kacida pisan ngarasa horeamna, ngan ieu mah disanggupan so teh tambah bau sungu teh sanyana. Ulah matak teu ngeunaheun kana hatena. Da moal nya atuh tukang areng meunangkeun anak jelema beunghar. Lain bangban lain pacing, lain campa kakuduna. Unan teu dilanyemahna teh. Sanggeus sanggupan mah ku Asmita terus wae pamitan balik. Canaon-naon hatena mah geus ngarasa bungah pedah Asmita daekeun di pentaan tulung. Ari Asmita sanggeus ditinggalkeun ku unan sobatna hatena jadi bingung. Kudu kumaha ngolonganana sama sakali poekeun. Puguh jeung pasar bini teh ngan wawuh munding atuh. Eukeun mah pajauh turug-turug pasar bini mah anggukung gede hulu. Wawuhna atau hadena teh ngan kajelema nu ceuk rasana saharkat sadarajat. Eta teh nurun deui kanu jadi anakna Nyi Iko. Keuna ku paribasa teng manuk teng anak meraku kuncungan, bebenyit anak celeng. Malah ieu mah leuwih-leuwih. Sajabana gede hulu pedah anak jalma kaya boga rasa reueus agul dumeh boga rupa. Ka itu ka ieu gawena teh ngan popoyok bae. Ngahina lain eun-eunan. Atuh teu heran. Mun langka boga batur lain anak-anak wilayat bapa nama. Tampikana deui lain lumayan. Sakapeung eta mah. Para jajaka pada nyeri hate. Lain nyeri ku panampi. Tapi eta cenah lalaki di dieu mah eueuh nu pantes pisalakieun. Kabeh oge gadagna dedeg surup ke depan nyawa. Nu disebut pantes ku manehanana mah keur pisalakeun manehna teh nyaeta lalaki nu ngora, kasep, sarta aya pangabogana, turug-turug lalaki nu jeneng deui. Mun teu boga ieu syarat nu opat, montong gana-gana wani nanyaan lantaran pasti bakal menang wibirang ditampik sapajodogan. Mitra ku kitu teh heran lamun aya nama Nyi Iko teh tara aya nu musik-musik deui. Jadi jauh jodona nu ngalakon geus ditampik jadi jijiraeun, atuh anu can ngalaman nanyaan jadi sieuneun ditampik. Sakalieun panggih oge tara ieu aya nu mirosea sumawana make pasang aksi jeung kulat kelet mah malah sok ting balieur
bari ngajarbian jeung ngupat pajarkeun teh parawan jomblo. Mireunna galegat kitu mah Pasar Bini mimiti ngarasa hariwang. Manehana paur bisi anakna jadi parawan babet. Mangka-mangka kangaran-ngaran di pilemburan kapan mun aya parawan teu gancang-gancang boga salaki teh sok jadi bahan obrolan. Disebut teu payu teh mah. Jomblo teh mah. Pokona mah rupa-rupa caritaan umatak jadi hareudang bayeung yang anu jadi kolotna. Kocap din hiji sore Asmita keur kabeneran rineh tina gawena. Harita teh keur ngalantung di buruan bari alak ilikana pelak cabe jeung kemir. Barang kira-kira sareupna waktu manehanana deuk unggah ka imah lantaran harita geus reup-reupan. Dak dumadak ti tebeh landeuh aya jelema duaan leumpangna bangun rusuh naker. Kajurung ku rasa panasaran hayang nyaho saha-saha dumeh wanci kitu aya nu lampreng. Alilar teh marenang ngalibat ka hareupeunana geuning lain urang Cicapar. Tapi najan teu wawuh Asmita apal yen eta teh wilayatnya Pasar Bini urang seda hurip teh. Orek nagahaon cenah lusus ka dieu lain wayah. Ceuk gerentes hatena Asmita. Mun tadi mah panasaran, ayeuna mah jadi curiga. Dumeh manehanana nyaho eta dua jelema teh di Cicaparna teu boga baraya. Jadi pangna merenga daratang teh sakurang-kurangna pasti dititah Pasar Bini nu jadi dununganana. Hayangnya deuk dituturkeun. Rek ka mana cenah maranehanana teh. Leos Asmita ka imahna bebeja heula kanu jadi pamajikanna bisi deudeupeun. Geus kitu mah, gidig indit tembong eta dua jelema asup ka lembur. Barang tepi ka hareupeun imah Basura anu lenggang. Reg eta dua jelema teh ngarandegeureun bari luak lieu tuluy pupuntenan. Sabada pato dibuka, sup duana arasup ka jero imah. Asmita gancang muru ka pipir. Dodongkoan cungas cinges kawas bangsat. Kata ye pelempang lalaunan, heg noong. Puguh bilik teh carang, atu atrana keur ka jero teh. Abasura sorangan nunyang hareupan semah-semah teh. Gerendeng saurang cumarita pangna di jurungan ku Pasar Bini teh ngangkil Abasura pikeun ngubaran anakna nyaeta Nyi Ikoh lantaran ayeuna keur gering. Sanget panuhun supaya Abah ayeuna pisan tiasa kairingkeun ka seda hurip cenah. Aduh. Atuna ieu teh bet nyedek ka wengi ngangkil teh. Mun tadi beurang keneh. Ceuk Basura bangun nu horeameun indit atuh da jauh. Nu mawi Abah? Ieu teh dihaja. Kapala juragan Sarbini supados ulah kauninga ku sanes. Ceuk nu saurang deui. Nagering naon cenah bujang. Asa ku araraneh teuing. Duka coba. Da kitu kapalaena dunungan. Eta mah bilih engke Abah bade mulangkeun ku abdi dijajabkeun ka dieu. Nyaheug bae atuh kelanya. Abah duk dangdan heula sakudeung. Asmita nu harita keur ngadempes ngintip kacurigaanna beki kandel. Nah bener ieu dua jelema teh titahan Pasar Bini rek ngubaran Nyi Iko. Terus rek ngubaran naon ada manehna nyahoeun, ieu Nyi Iko teh teu geuring teusing. Malah tadi oge papanggih jeung Nyi Iko teh di wewengkon Cihuni. Belejag we teu sakara-kara. Memang nya lain rek ngubaran nu gering, tapi pangna Pasar Bini ngangkir Basura teh maksudna mah pikeun nyingkahan wiwirang. Kudu menta tulung ka Basura urang Cicapar nyaeta dukun anu biasa disaluuhan ku salarea ku balarea. Inyana teh tukang jampe pamake jeung parancah hiji dukun lepus paraji sakti pamuntangan ti mana ti mendi. Tukang ngubaran nu kasibat kasambet ku dedemit. Ngan sakali ieu mah Basura teh dipentes ngubaran Nyi Ikoh sangkan buru-buru boga salaki. Sabot Basura dangdan, Asmita mah geus ngageuwat indi tidinya. Ngahaja nyimpang heula ka unan ngabejakeun papanggihanana. Geus kitu mah leos ieu dua sobat teh ari indit sejan nuturkeun Basura bisi kumaonam.
Atuh cenah mun bener diangkir rek diintip. Hayang nyaho kumaha kabuktiana pangna deuk ngubaran anakna susulumputan teh. Bener, Abah Sura teh diangkir ku pasar bini. Mita Sunda sajarone ngintip teh Asmita mah Sura siri sorangan kawas manggih hiji kabunga. Malah keur waktu balik deui ka Cicapar saja jalan manehna teu eureun-eureun make hariringan sagala. Hururan hariring anu pikeun unan mah helok bae dumeh teu ngarti meus-meus acan. Nan tulus kawas sama euy. Nyi Iko teh bakal kapalupuh nangtung ku unan. Yah, tulus ngegel curug merenang Kang. Lain tulus ka pimilik. Geuning eta kalah didukunkeun. Teu puguh Kang tatama. Dikumahaan teh. Wah. Unan kalah nganaha-naha. Ai ari si bodoh. Teu puguh kumahanan. Ye, ieu mah geus puguh. Ieu mah leuwih ti puguh atunan. Sok wae geura sadiaan duitna we pikeun ipekah. Asmita kalah nyakakak seuri. Unan memang teu ngarti kalau ngahuleng ngembang kadu mireungeuh pamolah Asmita kitu teh. Sedang Asmita mah teu mirosea kana petalakuna Unan nu siga bingung. Kalah hahaleuangan bae manehna mah ngahariring. Ngadenge nu ngahariring teh Unan mah kalah beuki bingung ngahruk. Hatena asa bekiting seredet boga rasa diwawaas ku kisobat. Bray kagambarkeun di waktu cikeneh bieu tas ngintip. Nyi Iko keur emok sabok gigireun indungna. Kadeuleu langir caina katenjo kayap-kayepna. Tungtungna hate Unan jadi marudah. Sajroning lempang teh Nyi Iko teu bisa leungit tina bibir panonna. Paribasana bunting pamelahan jebug kacipta bae ku ati. Teu beunang disupadulang, teu beunang dibebenjokeun. Sanajan bener poek, tapi Asmita bisa mireungeuh oge kana pasemon jeung pamolah Unan. Siga-siga nu peunggas harepan. Bari nepa kana tonggongna, pok Asmita nyarita bangun dari anaker. Nan, ulah bingung-bingung nan. Tanggung beres. Nyi Iko bakal kapimilik. Sabar bainan. Daguan nepi ka waktu nanu mustari. Mitra Sunda nu mulia. Dina hiji poe kirawan ti haneut moyan. Unan geus ngajentuli bibir imahna nempokeun hayam nu diparaban ku huut beunang ninyuh. Patinggal laprak perebut teu sirikna silih sered. Komo si jago mah meureun dumeh boga rasa pangakangna. Sajroning nyorok-corok teh bari papacok jeung bibinti. Kasakur anu wani ngadeuketan ka manehanana. Embung bae kasoro teh sieun beakeun meureun. Lamun dilenyepan mah petalakuna si jago teh bisa dijadikeun sirib oge. Bisa dijadikeun hiji siloka mitra. Behna mah teu disato, teu dijalma. Nu ngabogaan hate hawek kada demes mah sigana teh teu mirosea kana kabutuh batur. Kajian batur kalaparan sok asal dina pribadi weureu seubeuh. Malah teu kurang-kurang dina neangan rejeki teh sakapeung bari budak badug ka batur. Malah teu inggis jeung nyelakakeun sagala da dirina sieun teu kabagean atawa bisi kurang loba meunang kauntunganana. Komo nu angkeuhan dirina leuwih kuat lantaran boga pangkat darajat gede kawani. Dina neangan kauntunganana teh bari nindes ka jalma nu leutik teu beda we ti sato hewan. Saperti kaayana si jago, sato bolong kota anu salawasna mentingkeun dirina sorangan. Sabot anteng kenempokeun petalakuna hayam. Teu kabireungeuh Asmita geus aya di satu kangeunana. Bari jeung nepa kana tonggong, pok
Manehana ngomong satengah ngagebah. Hahaha. Keur naonan? Ngalamun bae atuh gawe teh naon? Geus. Tong dipikiran teuing. Matak tereh kolot euy. Aduh. Nah, Kang Tata. Tah sok ngareluas. Unan bari malik ka tukang. Naon? Ngalamun. Puguh ieu keur maraban hayam. Geura itu gilikan si jago, Kang. Nah, ya ku hawa-hawa teuing nya. Teu kaop aya nu ngadeuketan kudu wae dibinti. Batul teh teu meunang we. Kudu we eleh. Teu meunang baranghakan. Ngaranna we ge sato. Unan. Hayang kitu nurutan si jago. Palias teuing, Kang. Ongko kudu kasaratan ku syariatna mah, Kang. Ngajago mah ari cara kuring. Pugubatan sakieu. Kapan sakalina boga kahayang oge bati hate bae. Minta tulung ka batur, kalah kasigana teh ngadon di lelewe. Eta unan bet ngaplek jawer ngandar jangjang miuni hayam kabiri. Gagah-gagah ari hate kecing. Jeung bodoh deui. Sakieu pihasilin teh geus nyantong euy, geus nyantong. Masih keneh humanduar. Nyantong kumaha, Kang? Sakieu beuki carahal teh jalanna. Unar. Benernya. Ye, unan mah biko. Sakitu jalan geus ngabulungbung make disebutkeun tarahal. Caang bulan 14 jalan gede sasapuan cek paribasana. Yo dengekeun. Geus sadiakeun we duit ayeuna mah. Moal burung beres. Beres kumaha, Kang? Da kudu kaharti jalannya, Kang. Alah, ieu mah ye. Bener-bener odob. Odob inyong pisan. Aing ngaboga dulur teh. Yo, unan, nyaho teu kana pagaweana basura, Asmita tumanya darianaker ka unan. Nya dukun, Kang, purang barang gering. Tah gering nyaho. Yo, nan, memang manehna teh ngubaran gering mah bisaeun. Tapi ari ngubaran nu hayang boga salaki mah moal nya ge bisaeun. Tapi gering manehna sanggupeun, Kang. Kapaksa eta mah unan. Kapaksa bae. Nyanggupan soteh dume geus kakoncara manehna teh dukun lepus. Wirang atuh ari jol-jol nolak mah sasat mopo memeh nanggung bayar sim ku ombak. Canaon geus boleh. Nah aku unan teu kadenge. Apan mimiti nama najan bari teu terus terang oge manehna teh nolak. Heueuh kata tamu teh nu dipentes gawe ku itu tuh pasar bini. Ngan awah hingkup dipaksa manehna nyanggupan. Ilikan wae atuh nan riuk beungeutna geuning semu-semu bingung dipentes ku pasar bini teh nan. Nya nem. Tapi kumaha tuh ayeuna teh, Kang Tata? Kieu ayeuna mah hayu urang ngadatangan basura bae. Mekal duit bae 2 ringgit mah. Walon Asmita pasti pisan nyaritana teh mitra. Nah gede-gede ting, Kang. Nah kenaon, Kang? Unan nanya semu kaget puguh ngarasa berat kacida duit 2 ringgit teh lain saeutik. Ari hayang we eta makan iko, ari moal mah kajeun we. Nyaho atuh, Kang. Ke. Jalan handap nyokot heula. Kojeng Kang mitra unan ka jero imah. Geuning ngurunyung deui bari sok mikeun duit 2 ringgit ka Asmita. Geus kitu mah bring eta 2 sobat dari teh arinit. Jalana kitu bae sulungkar salingker kapipireun imah batur. Teu lila. Bre imah bah surat tembong. Nenggang tinu sejen. Kabeneran deui nu rek dianjangana teh keur ngecruk we macul di kebona pipireun imahna. Damel naon abah? Mani kersaan kitu ceuk Asmita teu kebat. Keur kieu wae ujang. Tambah kesel euy. Marulis di mana itu?
Basura Malik nanya reg maculna eureun. Ah ngahaja we, bah. Nepangan abah? Walon Asmita. Oh, hayu atuh hayu. Urang ditu yuk di jero. Ke. Abah dikukum baheula nya. Cik Basura bari ngaleos ka pipir nenden paculna. Kop kana kele terus bebersih. Mitra Asmita jeung Una nutulkeun Basura. Blus ka dapur nu memang ti tadi oge pantona teh molongo. Gek maran ngadariuk dina bangku sari dengdang. Asara luas abah mah. Kadatangan Gunung Marora teh komo ieu mah yeuh kujang Unan. Asa sisinarion make jeung hayang anjang ka saung butut. Basura bari nyereh ngajak seuri ka Unan. Pugungan terkang tata ieu teh bah. Cek Unan bari mal seuri. Kuring ketang nu nganter ka Unan. Asmita gancang nempas nyeh seuri. Har itu cilih anteur jeung pada keungnya. Basura ngagak-gak bari rutrek kaduanana. Bubuhan panginten bah jeung sobat jadi kudu silih belaan. Ya memang kudu silih belaan. Cing. Aya naon cenah atuh kujang tata? Aya nu udur. Sanes bah. Manawi ieu mah. Mugi abah ulah janten benugali. Abdi teh hoyong terang. Eta dina perkawis ngalandongan Nyi Ikoh teh ya. Tanya Asmita bari melong ka Basura. Ke. Nanahawana ijang tata teh make los-los kana ngalandongan Nyi Mas Ikoh sagala. Basura gancang nempas ka ciri ngagembegna barang ngadenya Asmita nyarita siga kitu teh. Puguh hal eta teh sasat dirusiahkeun pisan. Ari ieu jol-jol beletak we aya nu nanyakeun, asana teh kumata kreuwas. Nya ba. Perkawis Nyi Ikoh putra pasar bini. Kapan keur diubaran anjeunna teh ku abah? Asmita teu nolih kana pamolahna Basura anu gegemeun. Wah, nada Nyi Mas Ikoh mah teu udur. Basura nyalenggorkeun pananyana Asmita. Hatena mah teu wudu ngarasa paur dumeh pasar bini. Sakitu ipat-ipatana kudu ngarusiahkeun masalah ieu. Alah, Bang. Teu kedah disumput salindungkeun abah. Da kuring oge terang. Sabuni-bunina oge tarasi, sanaos dibungkus rekep kedah we melengseng ka ambung. Bah, kuring manaroskeun sote sanes bade maksad awon. Ieu teh semata-mata kanggo kasayang abah. Atuh kuring babakuna mah ieu pun adi pun Unan manawi tiasa metik hasil. Asmita nyaritana titih rintih mata kaharti nu ngadengekeun. Kituna kumaha kitu maksud yang tata teh. Abah mah puguh masih poekeun. Basura nyarita leuleuy kawas nu geus ngarasa kapepet teu bisa hoja. Maksud kuring mah rek nulungan pun Unan bah. Atuh kanggo abah oge ageng hartosna. Pokona mah ngajagi ngami abah ku anjeun. Ceuk Asmita tatag. Weles can kaharti jang. Ceuk Basura bari neuteub. Sanes dupi ngalandongan Nyi Ikoh teh kumaha bah. Nah kinten-kinten aya harapan hasil. Asmita kalah malik tumanya ka Basura. Alah, buka atuh jang. Da lain pagawean abah nu kitu mah. Dalah ngubarang gering oge ngan saukur babalerogan abah teh. Dan mastikeun cageul mah mung Gusti Allah nu Maha Kawasa. Nyanggupan sotehnan bane bae abah teh dikeukehan. Ari rek nolak dikamanakeun atuh beungeut abah jang. Tah, bah. Kumaha upami kieu bah. Meungpeung abah dikumahaan ku pasar bini. Ayeuna mah urang ngadamel hiji reka perdaya. Ieu pun Unan aya maksadna ka Nyi Ikoh bah.
mung tepati wani pok narosan lantaran sini tampi. Saupami abah teu kaabotan saya nama abah engke nyumpingan pasar bini. Carioskeun yen Nyi Ikoh tiasa ditarekahan. Malah moalami oge bakal aya nu datang narosan. Tapi kitu teh aya syaratna. Syarat pamuka lawang kanggo Nyi Ikoh tiasa boga salaki. Margi upami ditolak deui, tangtos saumur-umur bakal jomblo. Tah bah, upami sos kitu, tangtos kuring jeung ieu pun unan bade datang nanyaan ka ditu. Ku jalan ieu, bah, bawiraos. Sanes bae urang nulungan unan. Panginten oge kahormatan jenengan abah bakal tiasa kajagi margi abah tos tiasa nulungan karepet pasar bini. Sanes beres sah abah. Asmita tatag nutup caritaanna bari nyarengeh. Lah, paur dina gagal ngabah mau ujang. Ceuk bah sura asa-asa nagar. Moal bah. Di tanggal moal gagal bah. Bilih engke abah bade kaditu ka pasar bini. Tah. Ieu. Hati lumayan ya. Kanggo ngagalih bako. Ceuk Asmita bari ngodok saku kampretna nyokot duit saringgit sok ditunda dihareupeun Mbah Sura. Mitra puguh oge saha nu teu haripeut nempo duit saringgit lain saeutik pangajina. Saupama dibelikeun pare aya kana satengah pikulna, lamun dibelikeun kana baju malah tangtu aya nyesa. Mun dibelikeun kana samping kebat keur madioh nyaeta pamajikanana bakal meunang nu hade. Sepanjang carita atau mikir deui, gancang bae eta duit teh dirawatan sup diasupkeun kana loket cabukna anu sagede tampa. Sedang beungeut Mbah Sura ngaradak marah mai bear. Nya heug bae atuh jang. Heug jang tatarik kitu mah. Keun, engke abah ka ditu. Muga-muga we singha siu sararea. Mitra lantaran didinya geus eueuh kaperluan deui. Teu oge Asmita jeung unan terus pamitan masing-masing pada kabeku kabungah dumeh rencana baris hasil. Kang, nah geuningan duit teh ngan dibikeun saringgit Kang ta. Unan nanyakeun duitna dumeh tadi ka bireungeuh teu dibikeun kabeh. Mitra pan nu dipasih ku unan ka Kang Asmita teh 2 ringgit. Nya, Mitra, mohon. Weh, lebar atunan. Ye, ngan lamun mugen Mbah Sura tangtu dibikeun kabeh ku akang. Dasar dukun mata duitanan. Digoleran saringgit oge maneh haripeut. Ceuk Asmita bari noyod. Kang, bakal hasil gitu Kang Asa? Nya muga wae atuh, muga-muga wae euy. Nan, tapi ari ceuk rasa kuring mah nan moal gagal euy. Walon Asmita bari nitenan pincakeun. Kacarioskeun 2 poe ti harita, kurunyung teh Mbah Sura ka imah Asmita. Tangtu bae datangna teh susulumputan lantaran bisi kanyahoankeun ku tatanggana. Kalawan demit manehna ngalaporkeun yen geus beres cenah. Nurutkeun syariat nama pasar bini teh siga nu tumarima pisan. Sarta manehna janji naon-naon anu geus dicaritakeun ku Abah Sura ku manehna rek dijalankeun nya-nya. Tina bakating ku hayang ngubaran jadi anakna nyaeta Nyi Ikoh. Mitra sadayana saminggu ti harita kalawan nyaluuh ka paehon hiji kokolot lemburu cicapar anu dijeujeuhkeun ku Asmita. Unan geus beres nanyaan Nyi Ikoh ngan soal kawina. Engke bae cenah deuk nanyakeun heula ka Mbah Sura pikeun ngitung waktu nu kira-kira mustari. Satadina mah waktu paehon pok cacarita anu maksudna nanyaan Nyi Ikoh teh keur unan meh bae diusir ku pasar bini teh. Tina ngarasa dihina dicacampah. Aya jelema andar-andar kokoro nyoso malarat rosa make hayang ka anakna anu ceuk lahir mah lir ibarat bonteng ngalawan kadu Mitra. Tapi barang ras pasar bini ingetkeun kana papatah Mbah Sura,
Yen mun engke aya nanyaan teu ditarima, cenah anakna bakal jadi parawan jomblo seumur hidup. Tah ku kituna sanajan Pasar Bini bari jeung ngarasa dihina, tapi teu wani ari nolak mah sabab ngarasa paur ku mamalana engke. Waktu dibadamikeun jeung anak pamajikana, mimitina mah Bu Ijah nyaeta indungna Nyi Ikoh mani bebekis. Majarkeun teh cenah maknya pantar urang kudu minantuan ka bangsa si Unan tukang areng. Tapi barang ku Pasar Bini bari jeung diasongkeun papatahna basura, Bu Ijah make jeung bari rada muring sagala. Sieun nyaan anakna bari teu payu ka lalaki saumur-umur. Kumaha atuh Nyai? Piraku asana teh ari kudu meunangkeun si Unan mah geulis. Cek Bu Ijah ongkoh nanya ka anakna, ongkoh ngedalkeun ka teu panujuanana. Halim atuh mah. Abah. Ari abdi kedah janten parawan jomblo mah. Walau Nyi Ikoh bari lewal we setengah ceurik sarta bluk nyuuh kana lahunan jadi indungna. Ya urang tarima bae atuh. Gampang ibuna geus dilaksanakeun mah. Kajeun kawin sore pegat isuk ceuk paribasana. Ieu mah itung-itung pamuka lawang bae. Keun sugan kahadup menangkeun bener. Pasar Bini ngageuri nyaritana oge bari rambai ku Cipanon. Kitu teh mah atuh da ngarasa watir kanu jadi anakna. Ya, geulis. Kitu wae atuh sakumaha disaurkeun ku bapa geulis. Wayahna nya da geus jadi milik urang. Bu Ijah bari nyurucud Cipanon sarta ngusapan sirah Nyi Ikoh anu keur nyuuh. Geus aya hiji kacindekan kitu mah kojengkang Pasar Bini kaluar deui. Kalawan berat pisan nyaritana teh da puguh pasalia jeung hatena. Paralak. Manehanana mere hiji jawaban yen pananyaan Unan teh ditarima. Mitra anu katampana hal eta teh ku Unan mah mani mataklung leng asa dina alam pangimpian. Kurang-kurangna bisa nahan mah matak ngalepek kapiuhan hareupeun pingetohaeun bakating ku bungah-bungahna. Sanggeus beres aras urusna sakumaha tatali paranti. Teu kungsila sarea amitan ka pribumi kalawan kabeh oge teu luput tina rasa kasugemaan. Paehon ngarasa bungah dumeh hasil gawena teu mubadir. Asana bethipuna keur geuningan Pasar Bini teh. Sulaya pisan tina panyangkana. Puguh manehna mah sama sekali teu mantra-mantra acan nyahoeun kana rusiahna. Pangna Pasar Bini ngadak-ngadak jadi jalma anu uduh. Da biasana mah tong boro anakna. Dalah sakalieun aya nu menta daun sampo oge ti kebona, da kumedna keur eta teh. Boro-boro kana mere, kudu we aya heula gawe. Atuh Asmita teu kurang-kurang ngarasa bungah sasatna siasatna teh nyoledat. Komo Unan mah nu ngabadanana lempang teh asa teu nincak. Asa nincak asa henteu mitra. Digandeng ku Asmita nu titata digawena seuri leutik Nyi Kikik bari ditungku sieun kabireung ku panon paehon anu ngagedi di hareupeunana. Anu teu beda wae ti pamanggul pupuh babanteng nagara titilih juri tatalang Yuda jenderal nu karek mulang ti pangperangan kalawan mawa hiji kaunggulan mitra. Mitra Sunda nu mulia, kacarioskeun dina hiji wanci tengah poe, Asmita keur ngaso diuk dina akar kai ngareureuhkeun kacape, tas nutuhan dahan kai piarengeun. Ret manehna ka satukangeuna leuweung geledegan anu langka ka sabaku manusa. Palebah puncakna ngebul kawah Talaga Bodas. Ret deui manehna ka palebah saung paranti tunggu sarta nyuhan tina panasna sinar panon poe jeung hujan. Ngadak-ngadak beuteungna ngusial menta eusi.
di sadana meniku kulubukan. Ras Asmita inget kanu jadi bapana, manehana teu boleh panasaran. Di mana ayana? Mun maut hayang nyaho pajaratanana, mun dipindahkeun hayang nyaho tempatna. Ras di manehanana ka pamajikana Nyi Esi. Keur lanjang nama mani pada marbutkeun. Sanajan nya lain anak jalma kaya, tapi wanda jeung rupa mah tayanu nanding, bentangna cicapar we. Tapi ayeuna sanggeus jadi pamajikanana. Najan ari gurat-gurat kagelisana mah can leungit, tapi nirik bukti warugana ka Cidarudinna. Komo ayeuna mah. Sasat keur ditinggalkeun di imah ditungguan ku indung beurang. Sejang adaguan brol nasi utun inji. Kaayaan di palebahdinya kacida pisan sepi jemplingna. Tapi najan kitu ari hawa mah kacida segerna. Angin ngadalinding ngageberan awak Asmita anu bebolokot ku kesang tos digawe. Pamandangan kabeh lebah kacida endahna. Lebah suku gunung katempo hejo ku tatangkalan leutik. Yung Asmita cengkat tina panyarandianana leos indit. Maksudna mah rek kasaung, rek ngorehkeun bebeuleumeunana dumeh tadi teh mubui sampeu. Bari nguar-nguar dudukan teh panonna mah teu boleh cingeus ngarep-ngarep unan tobat dalitna sugan we aya datang. Rek manehanana kalebah leuweung nu ngabadeg hareupeunana, kai-kaina geus jaranggotan. Lain satangkep dua tangkep deui gedena kawan tukai leuweung tutupan. Sareretan siga aya nu curingkang lebah dapuran saliara. Tapi sanggeus disidik-sidik bisi unan jalan dinya. Nah teu jual bae ningan. Tuluy Asmita gegeroan nyalukan unan. Lebeng taya nu nembalan. Jung manehna nangtung. Tara-tara teu sasari hatena ngarasa seber lantaran tetenjoana tadi sidik aya nu curingkang. Siga aya nu make sarung belang. Sugan teh unan. Tapi sidik lain da digero-gero oge teu nembalan. Ku kituna gap Asmita kana perah bedogna. Kop kana bebeurna nu digantelan peso balati bisi aya naon-naon nu teu dipiharep bakuna mah bisi aya jelema nu rek khianat. Da aris ku satoloweung mah cenah. Asmita teh teu boga rasa sieun. Dalah misalna ku maung oge lantaran aya nu lampreng kapal badinya. Barang bijil teu saungna bari ngajingjing bedog. Nah, anak sorela teh peucang luncat ka gigireun saungna. Lumpatna meni putat patut kawas nu manggih hiji kasieun. Cibedul teh. Geuning peucang. Ceuk Asmita setengah ngomong sorangan bari panonna teu oleh rurat-rurat kapal lebah rungkun-rungkun. Sabut manehna keur lengal-lengo kabeh tonggoh nu lumayan rada parowek oge ku tatangkalan nu jaranggotan. Nah anak gaul teh ti jauhna. Kadenge maung sancang gagauran. Si horeng meureun tadi teh ngudag-ngudag sakadang peucang. Atuh Asmita teh kira-kira waseunana. Geuwat manehna lumpat kanu rada negrak sieun kabongohan. Hei gue ditekuk ku maung. Hatena teu boleh deg-degan. Make inget kana pipaeheun sagala. Rusras kanu jadi pamajikan anu keur bureuyeung bulan alaeun. Ngandrek lumpat ka mana da sasat pibahayaan geus nyantong anu deuk ngarah pati nekuk punduk. Beuh. Cilaka ieu. Gerentes hate Asmita. Tapi ras manehna inget kana jang jawokan lamun panggih jeung maung di leuweung. Ngan bae kakara oge inget sapotong maung sancang geus nyerudug manten teu sieuneun ieu ku jang jawokan. Sigana mah eta maung teh kacida lapareuna hayang nyatu. Bari gagauran teh matana merong ka Asmita bari nyampeurkeun lalaunan sedeng sungutna nyengir. Eta maung nembongkeun huntuna orang geteng. Buluna muriding suku hareupna nu pinuh ku kuku nu sareukeut tur panjang teh masang ka hareup bari satengah nangtung. Asmita guat mundur taki-taki bari rurat ret neangan panyumputan. Ret manehna kana batu paragi diukna ari ngalangi. Atuh seraka jeleng bae kana luhureun batu.
Tapi mau untuk tengudag nuluncat. Kalau siga ngajak ulin, lempang nalalaunan, depang depong, terus setengah nangtung, ngan huntuna bae nu tembong ranggeteng jeung siga nu kumetap kawas nu kabitaeun ku Asmita teh. Ti ditu mah meureun nguntuk, moal ka mana nyalumpat ari lain kana caduk maung mah. Di luhureun batu Asmita pasang bedogna dikeupel pageuh. Barang maung nepi ka handapeun batungan, gaur-gaur di sada. Asmita mani wer-weran kieu. Tapi ayeuna mah manehna nekad. Paeh hirupna nya dina poe ieu pisan. Sanggeus gagauran maung ngaronjang ka Asmita. Tapi ku Asmita geuwat disabet ku bedog meunang sabaraha kali. Ngan teu beunang. Barang rada luhur ngaronjangna, Asmita rada ngareundeg bari nyabetkeun bedogna. Atungan bet suku hareup palebah ugel kasabet. Gaur eta maung santang tengah gaur rada ngejat sidik lebah pigeulang na ngaplik. Atuh maung beuki ambek ayeuna mah. Sabot maung sancang dihandap ngajentul pedah suku kencana setengah sapat. Asmita ras inget kana warahan nu jadi bapakna mangsal hapi dina masalah ulin main po. Kagambarkeun dina ingetanana kumaha cara nyerang jeung nakis. Atuh hatena rada teger oge. Malahan mah pok manehna teh nyarita sorangan. Nyai sing doakeun akang sing salamet. Duh, Abah disuhunkeun pidoana. Duh Gusti, mugi abdi disalametkeun tina pancabahaya. Sabot kitu, teu kanyahoan, maung teh ngaronjang deui. Malah ayeuna mah siga nu rek luncat ka luhureun batu. Asmita beuki reuwas sarta manehna ti soledad. Kebut. Koleang. Rag-rag kahandap. Maung muda grek nekuk ka Asmita. Ngan bae Asmita rikat ngagrentel, bari nyabetkeun bedogna. Maung teh ngajurung kunung mitra. Asmita gentak kudang deui. Kawas nama itu ieu oge mimiti bijil nafsuna. Mitra bari masang kuda-kuda lumayan tegep Asmita undur-unduran neangan panying tetan pikeun ngahindarkeun pibahayaeun. Ngan orokaya maung teh ayeuna mah beuki wani pisan siga nu geus hayang nyelewegkeun wae kana cadukna atawa beuteungna. Corelateng. Maung luncat deuk ngarekeb Asmita. Corelat Asmita nyingtet bari ngorojokeun bedog kana palebah beuheungna. Gaur. Mau ngagaur bari ngarawel bedog Asmita. Tapi Asmita rikat narik deui bedogna bari disabetkeun ka eta maung. Cag heula mitra, insyaallah sanes waktos suang cobi teraskeun deui. Hapunten kana samudaya kalepatan sareng kahilapanana. Mudah-mudahan ageng manfaatna. Ieu mah etang-etang hiburan we mitra. Ngadongengkeun deui serial Gumilar karya pangarang anu kakoncara Bapak E. Sukandar. Sumangga mita Sunda nu mulia. Mitra Pasundan cag heula mitra serial Gumilar karya Bapak E. Sukandar. Carios nyambung ieu insyaallah kusim kuring sapara kanca diteraskeun deui sanes waktos. Hapunten anu kasuhun tina samudaya kalepatan sareng kahilapanana. Hatur nuhun kana pangdeudeuh sareng pangdoa ti Mitra Pasundan sadayana. Sumangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.